Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra sakumaha biasa saban wayah kieu tepang dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, galapan dongengna ku Mang Lili Guntur. Atur salam kanggo mitra anu parantos ngadugikeun salam sinareng komentarna. Sadayana mudah-mudahan sehat walafiat. Mitra hancagarapan teh dina episode anu kalima nalika dugi ka dikitukeun ku Mang Bohel Usman teu nembal. Ceuk pikirna maknya teuing. Si Abah aya sir kadua leutik ka Lilis. Apan Lilis teh budak kukutan manehna ti leuletik. Tah neme dugi ka dinya. Urang teraskeun. Sapeupeting pikiran Usman inget wae kana kejadian tadi isuk-isuk. Basa ningali Lilis patungtun-tungtun jeung si Abah. Mani jiga layeut pisan katingalina. Usman gilig. Isuk-isuk rek megat Lilis di jalan. Manehna hayang pareng bisa ngobrol. Atuh isukna dina wanci anu geus ditangtukeun. Gura-giru Usman ngaluarkeun motor. Terus dihirupan. Sina haneut mesina. Geus kitu biur motor ngablesur. Muru jalan desa. Ti kajauhan kabireungeuh ku Usman. Lilis keur leumpang sorangan. Mantap. Hasil jigana ayeuna mah gerentes hate Usman semu bungah pisan. Sanggeus deukeut reg Usman ngeureunkeun motorna. Atuh teu wudu Lilis reuwas oge. Aya motor ujug-ujug eureun gigireun manehna. Red kanu tumpakna mana horeng Usman. Nyalira Lis, ceuk Usman. Nuhun, tembal Lilis. Ieu atuh dijajabkeun ku Kang Usman. Uyos teu kedah ngarepotkeun. Henteu, yuk ku Kang Usman dijajabkeun. Tapi Lilis keukeuh mugen. Tayohna Usman terus ngolo. Sangkan Lilis daek dianterkeun. Tapi harita kaburu jol babaturanana. Anu sok biasa bareng. Tampolana atuh Usman ngarasahan jelu nu lain memeueusan. Dicipta-cipta ti peuting keneh hayang ngabonceng kahayangna can kalaksanakeun. Poe eta Usman teu ka mamana. Sapopoe numpi diri di kamar. Hatena teu leh nyolok. Inget wae ka Lilis anu geulis. Goledag meubeutkeun maneh kana kasur. Bluk nang kuban. Blak nang karak. Panonna neuteub lalangit kamar. Bray ka gambar. Rengkak pariporah Lilis. Baeudna imutna ringkang jeung rindatna kabayang dina lamunan. Korejat Usman hudang. Tuluy ngadeuketan kaca eunteung, nilik diri. Pok hatena gerentes. Kurang kumaha saya teh. Rupa teu nginyeum. Pendidikan lumayan. Lulusan diploma. Atuh kendaraan boga. Umur ukur geus saeutik jeung Lilis mah. Kagolong pria dewasa. Maknya Lilis teh bet kudu nampik. Hate Usman galecok bari nantu ngajega hareupeun kaca eunteung. Sakapeung runyak renyu bari nulak cangkeng. Demi harita basa Lilis balik sakola ka sampak si Abah keur ngalangu dina bangku hareupeun imah.
Angin ngahiliwir nebak dangdaunan, pucukna pating aroyak, sora turaes mani atra matak katorekan. Lilis ngalenghoy lempang muru imah, barang srog nepi ka teras. Si Abah nyarita, Panas pisan meninyong kabdi seneng. cenah. Nuhun Abah, tema Lilis bari ngudar sapatu. Sok ditunda dina tempatna nu biasa. Geus kitu bus ka imah langsung muru ka kamar. Rek ucu-ucu seragam sakola. Tekung si Lila geus kurunyung deui kaluar menang make baju santai. Rengse dahar, rengse salat. Lilis ngadon gogoleran di kamar bari nyoo HP. Harita kadenge si Abah gegeroan nitah ka warung. Pan meikeun kopi, Abah can ngopi. Biasana Jang Usman sok ngirim poe ieu mah absen. Buah gering gitu Jang Usman teh. Cek si Abah. Nu dititah teu talangke sanggeus nampanan duit leos indit. Balik di warung, seterusna kopi teh ditinyuh. Tuluy disuguhkeun ka si Abah. Nama teh Anwar nelepon. Saurna bade ka dieu, ayeuna nuju di perjalanan kene. Paling ke sonten dugi. Ceuk Lilis bari nyimpen cai kopi dina meja. Syukur atuh geus heueuh manehna teu ka dieu. Aya kaunya. Tema si Abah bari ngarongkong gelas cai kopi. Anu katingalina hasupna masih keneh nyerebung. Tapi ku si Abah mah langsung disuruput bangun nimat naker. Ari Lilis sabada ngaulaan si Abah mah koloyoh deui asup ka kamar, top kana HP ngadon chattingan bari gogoleran. Nya bae sakumaha ceuk Lilis. Pas sore Anwar jebu datang. Sanggeus markirkeun motor di tempat anu merenah, manehna uluk salam dibagiakeun ku si Abah jeung Lilis. Gek dariuk di petengahan. Lilis hideng nyuguhan cai. Tuluy miluan ngobrol sakedeung. Geus kitu masuk deui ka kamarna. Sedengkeun Anwar jeung si Abah upek ngobrol. Anwar nyarita ka si Abah yen manehna teh ditukaskeun ku pingpinanana pikeun ngaliput di eta daerah. Lah kumaha kulawarga anu aya di kota Carageun? Alhamdulillah. Pun biang sareng pun bapa ngadugikeun salam kanggo Abah surna teh. Syukur atuh ari sasat mah ditampi salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek si Abah. Salami tugas rupina abdi bade ngiring ngarareb di dieu bah. Cek Anwar. Syukur atuh pisan daripada HS di hotel. Pek atuh bisi rek ngasok mah itu lagi kawal hareup. Abah mah rek kateuy heula sakedeung deui magrib. Si Abah cengkat tuluy ngaleos ka tukang. Mitra cak urang cekapkeun heula rugi ka dieu. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.